sekarang bagian ke-86 para mitra sabada bagian namatkeun bagian ke-85. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang ieu dongeng karangan Kileuksa. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa katampi kalayan kabingahan. Carios nyambung ieu etang-etang hiburan pangbeberamana di channel YouTube ieu Barawargi. Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka wargi-wargi nu sami-sami ngabandungan dongeng. Seueur para mitra sadaya anu hartos nama ku ngadangukeun dongeng cenah para mitra janten rada ka ieu nate ka gambar kumaha basa Sunda. Yaitu di antawisna. Tapi da seseureum tos ngartosnya anu ngadangukeun dongeng. Kitu di antawisna para mitra bahasa Sunda nyata bahasa bahasa wewengkon di daerah Jawa Barat para mitra. Bahasa di wewengkon daerah Jawa Barat mengkecap bahasana bahasa Sunda, suku bangsana suku bangsa Sunda. Gitunya para mitra. Seueur oge para mitra margi numutkeun data mah para mitra kahiji pamseueurna suku bangsa Jawa para mitra dengan sareng nyarios lagi Jawa. Terus kaduana suku bangsa Sunda anu nyariosna bahasa Sunda. Gitu. Carios nyambung Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian ke-86 mangga urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang ayeuna nincak bagian ke-86. Mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, kocapkeun ading manehna meniti babaranting lumpat muru ka imahna. Ari jalan mabal katukangeun imah norobos kebon sampe ngarah buni. Akhirna blus ka imahna brug panto ditutupkeun jep jempe ading teu kecet-kecet bakat kusieun. Bisi aya nu nyusul ka imahna napas ngahegak kesang meni nyorolok maseuhan baju. Jajantung ratug hate lalenyapan. Kurang ajar na make ngalieu ka Belanda atuh. Jeung eta make nyebut bangsat ka aing. Sigana hayang puas pisan. Aing dasar sia. Ceuk ading dina hatena. Tuluy ngahep-hep bari ngararasakeun kacape. Panon mureleng kana langit imah sedengkeun ciptaan kumalayang kanu anggang katampian meuni asa katempo bae jeung kadenge nyebut bangsat meninong toreng dina ceulina matak gegebegan jeung rerenjagan kawah reuwas. Rada lila di dagoan tetep jempe taya nu ribut-ribut ading teh rada teteg dina hatena terus nangtung lalaunan muru panto di dinya noong kaluar bisi aya nu nyusul ka manehna tapi teu aya naon-naon di luar simpe. Wae nu nyusul ka dieu mah sigana mah aman. Aing ulah kapalang lah kudu ngintip deui ka cai susugana nyinining aya keneh sabab tadi katempo rek nyeuseul tangtura dalila ceuk ading bari tuluy mukakeun panto lalaunan leumpang ngeteyep bijil ka tepas tapi barang rek jerut pisan kaburuan kapikir ku ading sok sieun manehna kanyahoan ku nyinining reg eureun deui tuluy ngahulang mikir dina hatena aing teh kanyahoan teh bantu nya ku manehna nya palang sieun ngarang aing dicatet dina hatena tangtu aing bakal meunang wiwirang ye tapi geus kagok asong ayeuna mah lah. Da kamari ge geus aya kajadian nu matak ngawiwirang ka aing teh. Ini ditambah deui ku kajadian di cai. Kagok lah, teruskeun ku aing mah. Ceuk ading ngomong sorangan. Cerut turun kaburuan tuluy init deui ka tampian rek ngintip nyinining. Lantaran keukeuh hayang meunangkeun taneuh tapak nyinining. Teu kungsi lila ading geus tepi ka deukeut tampian, ngeteyep jiga bangsat ngintip palingeun. Susulumputan kanu buni sieun kanyahoan ku nyinining. Sanggeus merenah di nubuni ading melong deui ka tampian. Tetela nyinining aya keneh keur mani nyeuseuh jeung nguahan piring geus beres breh katempo sendalna aya keneh ditukangeun. Siga teu dipindahkeun kawas mah poho nyinining teh jeung deui boga rasa yen bangsat moal datang deui lantaran pasti reuwaseun. Sendalna aya keneh ye. Nyinining aya keneh tangtu ayeuna mah hasil maksud aing teh ye. Kudu kumaha sangkan hasilnya lantaran ayeuna mah sendalna jiga rada ka jero ye. Moal kadongkang ku leungeun tapi moal kapok aing disampeurkeun sakalian. Kanyahoan geukeun bae lah.
sabab maneh tang tumudag dina keur ngudag moal make sendal yakin bakal aya tapakna. Tapakna engke dialah ku aing. Lamun manehna geus balik hasil jigana aing malah kapaksa kudu kanal kulit beungeut aing negong kagok lah cek hate ading bari tuluy ngatayap ngadeuketan tampian. Maksudna tetep hayang ngajauhkeun sendal jeung nu bogana ngarah nyinining nincak taneuh rek dialah tapakna. Kalayan lancar ading tepi ka deukeut tampian memeh ngadongkang sendal ngintip heula jeung teu wani deukeut deui dan nyinining keur mani teu kungsi lila mandina beres kop kana anuk tuluy ngelapan awak. Keur kitu ading asa aya kasempetan kodomang ka tampian kop kana sendal beretak lumpat satakar tanaga. Puguh kadengieun ku nyinining ret ngalieu ka tukang barang breh sendalna geus eueuh dibawa lumpat ku ading. Bangsat, nyinining ngajerit. Talenjeng lumpat ngudag ading ngan ukur di samping anuk, ading gugup sendal dituna kana taneuh. Bareng-beng lumpat deui beuki jauh les teu katempo dan nguliwed ka nu buni. Hate ading bungangang lantaran siasatna hasil, nyinining ngudag teu make sendal nyokot sendal nu dipurageun ku ading. Ading, nanaonan maling sendal kuring, awas ya dibejakeun ka Pak RT sina diwara, cek nyinining jejerewetan. Lantaran ayeuna mah geus kanyahoan nu maling sendal teh ading. Puguh mendinga gebeg ading teh lantaran geus yakin kanyahoan ku jinisna, tapi teu leutik hate ngahep-hepe dina panyumputan. Bari melong ka nyinining nu geus balik deui ka tampian bari ngajingjing sendal. Hasil aing ayeuna lah, tangtu aya tapakna engke diala sia ku aing. Lumayan keur ubara tumal pelet. Cek ading dina hatena panon melong ka nyinining nu keur kukulutus bari ngumbah suku. Terus make baju jeung samping sanggeus tarapti nyinining balik rurusuhan. Rek bebejak ka bapana yen nu maling sendal teh ading. Sanggeus nyinining balik ading buru-buru kaluar tina panyumputanana rek nyokel tapak nyinining teh. Barang serog gahareupeun tampian kacida bingungna lantaran tapak teh loba jaba aya tapak manehna deui. Puguh ading rada bingung milihna. Di lapisan neges-neges ngarah teu salah nyokel. Waduh, aing dasar keur sia. Rajin hasil hese milihna deui. Mana tapak nyinining teh nya? Oh ieu meureun ieu rada basa keneh ieu. Sabab tadi teh ngudag aing tas mani. Bener ieu tapak nyinining mah ieu. Ku aing kudu dicokel ku kuku inung suku, ci kurang cobaan. Ading nincak tapak nyinining nu katuhu jempol inung suku di bebener. Rek dipake nyokel taneuh tapi barang rek dikudakeun pisan kero anu ngagorowok beulah wetan horeng mangkurip nyusul ading. Jang ading, ka dieu jang mang rek nanya, cenah sorana tarik jeung semu ambek. Puguh ading meningarenya greuwas suku jengkatkeun kawasieun katohyan tuluy malik ka mangkurip. Geuning mangkurip pada pikir saeunaon mah? Ka dieu jang mang rek nanya ka ujang. Tapi ulah di dieu sabab moal pihadieun ngomong sisi balong mayu urang ka imah. Ceuk mangkurip bari ngagupayan. Puguh ading samar polah ambak jeung haneueul campur wirang lantaran katohyan ku pimitohaeun. Aya we gogoda teh kudu kumaha aing geus kieu ye. Teu kapala ngadikeun suwe lah meuni jul-jol pika keheuleuan teh. Kudu kumaha nya sampeurkeun wae atawa ulah kitu. Mun kudu ka ditu wirang temen aing. Ading kalah ngupat dina hatena teu waka ngajawab kana ajakan mangkurip. Mangkurip jadi keheuleuan tapi teu daekeun ari rek nyarekan mah. Pok ngomong deui tapi tetep rada anggang teu deukeut jeung ading. Jang ading, lamun urusan hayang beres ujang kudu milu ka mang. Tapi lamun urusan hayang panjang tapi kan wajib pek wae cicing di dieu ngan engke bakal aya Pak RT jeung tua kampung ka dieu. Cenah para mitra cek mangkurip ngancam. Bangun anu mak-amak pisan jeung rada ngancam ka ading. Puguh reuas kadengena kitu mah lantaran geus kasawang wiwirangna. Lamun urusan kitu nepi ka pangurus lembur. Mangga mang abdi bade ngiring ka bumi mamang da. Jawab ading bari rada ngaleper. Suku ngalengkah asa berat tu urun nyorocod beungeut pias dibarengan ku jajantung ratug tutunggulan. Ya syukur atuh. Yu atuh urang ka imah mang heula. Geus kitu mah beraduanana miang muru ka imah mangkurip. Ading ngicilik paneuri bari ngeluk tungkul meni asa geus teu aya beungetan bakat ku era. Da sugan teh moal aya mangkurip kadinya bari leumpang teh hati ading noroweco ngupat kana diri sorangan. Balagu aing namun ngadaguan heula simpe atunya lah. Ngara teu kanyahoan ku mangkurip jeung deui salah lalampahan teh kalah kadi cokel ayeuna. Jadi we kieu kaparogo ku mangkurip. Da lamun diintip heula mah bakal aman moal aya nu manggihan tapi keun bae lah da ayeuna mah
Kapalang wayahna kudu wirang di kolong catang ye. Wirang ye malah. Lah, kapalang kagok lah. Kitu cek ading ayeuna mah karasa era jeung reuwas sok sieun panjang buntutna. Jeung dipisah kumaha teuing erana lamun geus adu hareupan jeung nyinining katut indung bapana. Ari mangkuri para mitra jiga nu ayem we manehna mah teu ngareret-reret acan ka ading. Jongjon leumpang muru ka imahna, hatena teu loba pikiran naon-naon. Sabab percaya ka ading bakal nuturkeun ka imahna moal kabur. Akhirna nepi kanu dituju. Ditepas geus nyampak nyinining jeung Bioon. Duanana maralong ka ading nu kakarakjol. Atuh meuni samar polah samarampa da puguh rumasa boga dosa. Mangga calik jang ulah asa-asa da geus biasa. Mangkurip ngareret ka ading tuluy manehna diuk teu jauh jeung anakna. Ading teu nemalan kalacat harita unggah. Harita teh para mitra dibarengan ku angen ratu. Nincak oge asa teu napak bakat ku era jeung wirang sabab dipelong ku nyinining. Gek ading diuk deukeut lawang ngeluk tungkul kawasakitan. Ulah didinya calikna atuh ujang di dewa ye rada ka tengah ye. Ceuk Bioon bari nunjuk kana samak maksudna mah ngarah babarinanya. Atur nuhun bisa wios lah sisi pantoy abdi mah. Cek ading sopanaker para mitra. Tapi teu wani ngareret kanu ngomong tetep tungkul bangun ajri. Nya jang alusna mah di dieu diukna deukeut mang ye. Ulah deukeut teuing ka lawang bisi ngahalangan urek ngaliwat jeung deui cekolot ge matak nontot jodoh cenah nadaek mun nontot jodoh mun nontot tungkul. Mangkurip nanya bari neuteup paroman marah mai ayeuna mah teu kawas tadi. Harita ading tuluy ngajawab. Ali mang abdi mah jodoh teh hayang norojol bijil ulangan semet nong ketungkul. Neng upami parantos nongtot malah nyanuhun we kantun morojol. Jawab ading kapalang era. Da geus teu kuat nahan perasaan komo basa ngareret ka nyinining beungeut meuni asa geus burahay beureum. Ari nyinining neuteup ka ading bari sura-seuri. Bener oge ngajawab nama tapi ujangkeun bae ulah mikiran perkara jodoh jeung nongtot. Atawa nu lain-lain. Ayeuna geura pindah diukna ka dieu ye urang ngawaduh jeung Mang tumali jeung kajadian tadi basa anak Mang kalengitan senal ditampian cek Mangkurip. Bari seuri leutik panon neuteup ka ading. Mang hatur nuhun diangkeun malah. Ading kapaksa pindah diuk ka deukeut Mangkurip. Diuk dina samak nu geus nyampak ti tadi keneh. Urang langsung kana pokona we Mang terek nanya ka jang adingnya. Ari tadi nu ngintip jeung maling senal anak Mang saha? Na ujang atawa lain sabab kajadian teh aya 2 kali kahiji can kungsi kacekel senalna kadua kali mah hasil malah dibawa ka nu jauh tapi dituna di jalan tiga nu sieun katohyan da ina mang rek nanya naha nya eta teh nu ngalampahkeun teh ujang sorangan sok jawab sing jujur ngarah tereh beres sabab mun ngajawabna teu bener ieu perkara bakal panjang ieu teh
Ading ngahuleng, manehna teu buru-buru ngajawab lantaran loba karisi jeung karempan. Rek ngaku teu kuat ku era ari teu ngaku tangtu bakal kalengitan sobat. Da yakin mangkurip sakulawarga moal percaya deui ka manehna. Nu hartina ading bakal kalengitan hiji hal nu kacida gede hargana, nyaeta kalengitan kapercayaan ti mangkurip jeung kulawargana. Mun geus kitu bakal leuwih goreng temahna, bakal riweuh ka hareupna. Ulah lila teuing mikir jang da ieu mah kari ngajawab nu sajujur-jujurna. Nah nya lain asana mah teu kudu panjang mikir sok geura jawab ayeuna. Da kumang ge moal dikukumaha asal jujur we. Mangkurip nanya deui lantaran ading kalah ngahulang cicing. Mohon mang rumaos abdi nu ngalampahkeun salah. Jawab ading kapaksa terang-terangan lantaran teu aya alasan pikeun ngangles. Nya syukur ari ujang mah. Mang percaya jeung pinus jeung naon teh pinuh ku kayakinan dan nu sejen mah moal wanieun. Lain mang rek nanya naon eta teh maksudna sok atuh jawab sing jujur cek mangkurip. Bangun penasaran hayang nyaho kana maksudna ading pangna kumawani maling senal nyinining atuh geus ngahulang deui bae ading sabab era nyebutkeunana teu wani nerangkeun sabalakana maksud anu sabenerna. Da puguh rahasia gede teu meunang kanyahoan ku batur. Boro-boro mangkurip najan indungna ge teu meunang nyaho, nu bisa nyaho masalah eta ngan duaan nyatana ading jeung aki antri nu mere jalan. Geureuy wungkul mang lah, teu gaduh maksad nu sanes-sanes abdi mah da eta mah banyol we atuh, jawab ading bari balaham belehem. Kapaksa ngabohong sabab najan kumaha bae oge ari kudu nerangkeun hal eta mah teu tega. Moal tega atuh mangkurip rada kerung teu pati percaya pok nanya deui. Nya teh mangan ukur heureuyna atuh make lumpat. Isin atuh ongkos yang dicarekan ku nyinining. Pona mah rumaos lepat lah teu wantun ari cicing we mah. Tangtos kabur kitu, jawab ading beuki bohong. Tetep teu wani wak sabalakan usanyana. Tapi naon sababna deui kadua kali malingna mun rek niat heureuy mah tuh batak naon ulah kabur jeung ulah dibalikan deui. Atuh saja bati kitu tadi ujang kaparego ku mang, nah keur naon atuh luntang lantung hareupeun tampian. Katempo jika anu diteangan, cek mangkurip nanya beuki panasaran. Hayang nyaho kana maksudna ading. Tadi teh bade mani abdi teh mang nanging artos anu abdi leungit teh saringit. Luka di mana muragna nya? Rupina bahasa tadi nuju rumpat janten ayunan tampian milari artos nu leungit teh kitu mang. Omongan ading rada kaharti ku mangkurip. Tapi tetep matak panasaran da asa beda jeung sasari. Kalakuan ading bet pikasusaheun. Matak bingung mikiranana, tapi utek mangkurip asa butek. Pamikirna buntu teu bisa neruskeun papariksaan kalah red ka Bioon jiga nu menta dibantuananya. Lain ujang, bibi mah ngarasa kaget yen make kumawani nyoba-nyoba maling sendal si nyai. Da butuh ku sendalna atawa butuh ku naonana? Sabab bibi teh panasaran da bongan kamari aya kajadian kitu buuk si nyai ngadoni jenggut. Nah keheul atawa hayang ngabinasa ka anak bibi? Kumaha teh jujutanana beuteung ka harti teuing. Naon kikituan teh ujang nanaonan? Bioon milunanya. Panonna teu seukeut ka adingnya puguh we ditanya kitu mah beuki bingung ading teh. Lantaran kudu tanggung jawab kana kalakuan nu kamari, mangkaning nu bieu ge can beres pisan. Aduh bi, hampura we atuh abdi teh lah. Rumasa salah gede tapi sing percaya we da abdi mah teu gaduh maksad abon. Harita teh nuju poekeun duka kumaha atuh pikiran teh asa pabaliu teu puguh. Teu sadar kana naon-naon dilampahkeun, cek ading beuki kandel ngabohongna. Lamun teh kitu bakal tambah wiwirang da puguh dihaja kabeh oge sabab hayang meunangkeun buuk teu bisa ditawar deui. Sajabati kitu tapak oge tetep kudu meunang. Ih, lain teu percaya ka ujang bibi teh ieu mah penasaran we atuh. Nanaon maksudna kikituan teh? Da sateu kaharti ku akal, kamari ngajenggut buuk ari ayeuna maling senal. Pan mata kaget. Tema Bioon. Bangun anu teu panuju teu sugema ku jawaban ti ading. Ading teu ngomong deui asa beak picaritaeun. Nya ujang cing atuh bejaan sing bener. Naon anu sanyana? Da kumang ge moal dikukumaha asal nyarita we terus terang. Mangkurip nanya deui hayang nyaho nu bener-bener kana maksud jeung kalakuan ading. Barang ditanya kitu ku mangkurip, para mitra ading tuluy nyarita deui. Mun kitu emang lah mengukur heureuy abdi teh eta mah bade dihampura nuhun atuh henteu teu sawios-wios da abdi mah parantos ngarumaoskeun lepat. Nanging sing percanten anu janten dasarna mah heureuy abdi teh.
Nya kajeun atukeun bae ku mang ge dihampura pisan ujang. Sabab anak mang na ge teu naon-naon, teu cece teu bocah, teu bared-bared acan. Nya so teh ditanyakeun hayang nyaho we kana tujuanana, jeung deui si ujang aya maksud-maksud anu matak ngarugikeun ka anak mang. Ngan aringan saukur heureuy mah teu naon-naon ku mang ge dihampura pisan, tapi teuing ari anak mang mah da teu nyaho kana perasaanana. Mang Kurip ngareret ka Nyi Nining. Nu tita tadi teu milu ngomong ngan ukur ngabandungan nu gunem catur. Nya nuhun atuh mang abdi teh pingah hari kitu mah. Keneh ka Nyi Nining mah abdi bade langsung nyuhunkeun dihampura. Ading tuluy ngareret ka Nyi Nining pok deui nyarita dari anaker. Nyai akang teh rumaos lepat parantos ngaganggu kana katengtreman Nyi Nining. Nanging sing percanten akang mah teu gaduh maksud awon teh kumargi kitu pamugi Nyai kersa ngahapunten kana sadaya kalepatan akang tak kitu Nyai. Ading meuni husu nyaritana menta dihampura ka Nyi Nining. Atuh ari ngadenge kitu mah hate Nyi Nining rada leeh. Padahal ti samemehna mah geus ngunak-ngunak keheul ka ading mun teu dihalangan ku bapana mah rek nam. Nyari kitu mah teu sawios-wios tukang ading kuring da moal manyangkeun urusan. Da memang moal aya gunana ngan kade kapayuna ulah kikituan. Bisi abdi kalepasan nyebut bangsat keur loba batur. Taku Kang Ading nu bakar rugelna. Pada ngudag jeung pada nyiksa ku jalma loba meureun kitu Kang Ading. Cek Nyi Nining daria pisan manehna teh teu geuneuk teu maleukmeuk. Teu boga pikiran goreng ka ading caang bulan 14 bersih jalan sasapuan. Da memang geus ngarasa karasa kanyaahna ti baheula oge ading teh ka manehanana. Nuhun atuh Nyai akang teh bunga hari kitu mah. Sigana rengse anu masalah teh nya moal aya deui nu matak janten emutan. Muga-muga ka akangna sing bisa mawa diri engkena ulah kagoda ku nu teu puguh. Cariosa Nyai kahartos pisan memang leres akang teh kudu hati-hati. Sabab lamun kabeneran loba jelema tangtu akang teh geus pada ngepung. Ading rada reuwas hatena. Nah omongan Nyi Nining teu nyalahan sakitu mah untung keneh. Teu rabul jalma nu ngarudak bisa babasan Nyi Nining ngaributkeun perkara eta. Jalma-jalma geus subung taya di lembur laliar ka pagaweanana. Tah bener kitu we geus atuh ari kitu carana mah teu kudu dipapanjangkeun ulah rek silih kakalakeun urang teh sabab geus ngeunah silih hampura silih belaan jeung deui resep silih bantu kasalahan jang ading ku mang dihampura atuh kasalahan mang sakula warga ku ujang kudu dihampura sami-sami mang urang silih hapunten we atuh nanging abdi mah yakin anu pangageungna dosa mah abdi pisan meureun da rumaos seueur kalepatan kasalahan mah gede jeung leutik sarua wae ujang kudu silih bebaskeun sabab manusia mah teu aya nu punjul. Masing-masing pada boga kalemahan, henteu salilana bener. Sokeun aku obah gingsir, tak kitu? Tah ku kituna soal gede jeung leutikna dosa mah keun bae ulah dipikiran, nu penting mah bebas. Nuhun atuh mang kahartos sareng katampi upami kitu mah. Ading kacida bunga heunana para mitra. Lantaran kasalahan manehna dihampura ku kulawarga Mang Kurip. Ngan disagigireun ti bunga teh hate ading mah. Nyung kelit lain ambek ka Mang Kurip tapi haneueu tujuanana teu laksana. Barang-barang nu dibutuhkeun ku manehna teu hasil kacangking. Kabeh gagal. Harita teh buuk lapur teu kapuluk, tapak musnah teu kabawa. Duanana ge teu aya harapan ka pimilik lantaran meunang hese capek tatahar geus lapur deui. Saterusna Mang Kurip jeung kulawargana ngarobrol ngaler ngidul jeung ading. Sagala dicaritakeun malah ading teh disuguhan sagala rupa. Geus teu jiga-jiga tas aya masalah gede. Akhirna ading amitan tuluy balik ka imahna. Bari mawa hate nu luak leok teu puguh karuhan. Heuleut 2 poe ading ngalamun sorangan di buruan. Bari marab hayam. Pipikiran luak leok teu puguh lantaran niat can aya nu laksana. Neangan syarat keur melet Nyi Nining can hasil. Eta masalah jadi pikiran beurang jeung peuting jadi bang baluh batin anu kacida beratna. Sabab mika hayang ka Nyi Nining lain bobohongan. Beuki dia kalah beuki banget. Indung ading geus teu milu campur, rek kitu rek ieu ge hare-hare bae. Lantaran ading geus bebeja ka indungna yen manehna rek ngakala Nyi Nining nepi ka beunangna. Sabab hatena geus kapalang kajiret ku Nyi Nining sedengkeun anu dipikahayangna sajabana teu narima oge didodoho ku Bah Jilun. Ta ieu nu nyieun panas kana hate ading. Nasib goreng-goreng teuing ieu mah. Coba amun dikorangan kan nyerek ka pipir-pipir. Kuring amun sorangan atuh abah teu mikir-mikir we nya lah. Komo mun teu usaha matakap lah ieu. Ieu sagala dilampahkeun taya nu hasil. Ka capek we meuni teu katulungan. Buk Nyi Nining teu kapilu, teu kapuluk. Tapakna teu beunang. Ieu kabeh gara-gara kasalahan jeung katotoloan aing nu akhirna gagal.
Tapi maksud nugas jadi tujuan teu meunang gagal. Nyinining kudu beunang ku aing. Kumaha carana sakan hasilnya? Nah kudu balik deui ka Aki Antri kitu. Oh nya bener. Aing kudu bebeja ka Aki Antri ye. Ceuk Ading ngomong sorangan. Hatena ngarasa ngemplong lantaran aya harapan anyar. Asa aya jalan keur neruskeun lalampahan nu ampir rentas di tengah jalan. Sanggeus boga pikiran kitu Ading ngarengsekeun heula pagaweanana, tuluy bebeja ka indungna. Yen rek ka Aki Antri geus diidinan makan celing init, mending ngagedig bangun rusuh hayang tereh tepung jeung Aki Antri. Teu kacatur di jalana kocapkeun geus tepi ka imah Aki Antri. Harita Aki Antri keur aya ngadaweung dina golodog bari udud padudan, panon melong kaburuan bari nungguan poe bako. Punten ki kuring aya perlu ka Aki ye, moal ngaganggu ki? Ading uluk salam. Memeh dijawab geus diuk manten dina golodog gigireun Aki Antri. Ari pribumi ukur ngareret nyeh imut bari ungut-ungutan. Naon melong we ka kuring ki? Puguh nuju bingung ieu teh lah. Ading nyarita deui. Aki Antri teu buru ngajawab. Lasti mana jang Ading katempun aku Aki mah menilusu. Aja ka dieu ki bade aya perlu ka Aki. Moal matak ngaganggu kitu. Margira dalila ieu bakalna teh da aya masalah berat ki. Tak bingung lah, cek Ading bari netep. Jajantung ratug asa kagok rek balaka. Oh, rek aya perlu ka Aki? Teu naon-naon kabeneran Aki teh tara nyawa komo ayeuna mah boga bako poeun. Keur ngabarak we ayeuna mah tuh dina paratag. Aki Antri nunjuk poe bako. Nuhun atuh rupina mah bakal laksana abdi teh ayeuna mah ki. Naon milaksana teh ujang? Geus hasil meunangkeun anak mangkurip teh. Iraha bade nikahna ujang. Kade Aki ulah teu dionyangnya. Aki malah sanes hasil meunangkeun nyinging ki nanging hasil nepangan Aki. Nu hartosna bakal hasil ngobrol sareng Aki kitu. Cek Ading bari neuteup ka Aki Antri nu harita holohok bangun heran. Nah kitu-kitu wae make nyebut hasil ari panyana teh geus hasil ngajeres hate nyinining. Tereh kawin jeung manehna. Sabab ti heula teh ujang kungsi menta pelet ka Aki keur ngakalan nyinining. Ceuk Aki Antri bari neuteub. Ading rumahuh bakat ku seunggah da puguh eta pisan nu rek dicaritakeun teh, rek ngabejakeun yen usahana teu hasil. Harita Ading tuluy nyarita deui. Laras ki abdi teh ti payun kantos nyuhunkeun pelet pan ka Aki. Nanging abdi teu tiasa ngajalankeunana Aki nu ahirna mah teu aya hasilna pisan. Ading jadi cop nyarita kawas nu hayang dipikarunya ku Aki Antri. Nah kumaha kitu ujang naon nu teu hasil teh? Kieu lalakonna teh ki barabat Ading nyaritakeun lalampahanana ti mimiti neangan nyinining basa leungit teh. Tong nepi kadanget harita dibejakeun kabeh taya nu kaliwat. Aki Antri ungut-ungutan tanani ngarti kana omongan Ading. Oh jadi kitu nya. Ai aku lucu, eta kaya kuan teh na, atuh make laya wora teuing lalampahan teh. Na teu bisa nyangan cara sejen pikeun meunangkeun buuk jeung tapak. Natang tuwe matak gagal ari make jalan kitu mah. Untung teu banana piring oge ujang teh. Mawi pangabdi ka dieu ge asa teu puguh rarasaan teh lah. Asa boga kasalahan we ka kulawarga mangkurip. Atuh saja bati kitu abdi teh rumaos balet. Teu bisa neangan akal nu hade pikeun nyumponan eta syarat. Cek Ading bari ngeluk tungkul. Ingat kana pagawean nu gagal kabeh. Nah, moal naon-naon ari geus menta dihampura mah ujang. Keun bae teu kudu leutik hate. Ngan Aki mah manglebarkeun we atuh lantaran niat ujang teh teu kalaksanakeun. Nare kumaha mun geus kieu naon perluna datang ka Aki ayeuna teh? Cing jawab Aki hayang nyaho kana tujuan ujang. Cek Aki Antri bangun watireun pisan. Lantaran ningali paroman Nyi Ading semu alum. Nuhun ari kitu mah ki abdi ge ngaraos tetep bisa kedik nanging tina perkawis pamaksadan mah memang moal tiasa dirobah najan gagal ge tetep we abdi mah miharep ka nyinining. Taku margi kitu ayeuna teh ngahaja dongkap ka Aki teh bade mundur tulung deui we ulah kapalang bae lah ka abdi ki. Oh nya ka harti hayang kumaha tuh. Nyuhunkeun pelet nu sanes lah. Nu syaratna teu berat teuing margi nu ti payun mah tos kantenan gagal, yakin moal bisa dijalankeun. Da abdi teh sanggep nyumponan syarat nu kadua nu dua lah. Tak kitu maksud teh. Teu sanggep pokona nyumponan syarat nu ti payun mah. Oh, rek menta pelet deui ka Aki nu anyar. Teu bisa atuh ujang ari sabab nu aya di Aki teh ngan sakitu-kituna. Eueuh deui nu sejen mah. Eta teh geus kaasupang halena mun laksana teh.
Tangtu kana hasil ari sabab lain pelet murahan teh banyak disebutkeun mahal, cek Aki Antri. Dariana keur lantaran teu dibikeun ka ading jeung Bah Jilun kasebut pelet nu hade mamahal jeung mati. Punten lantaran nu dibikeun ka ading jeung Bah Jilun teh kasebut pelet mahal nya. Karaos mahal nama ku abdi ge margi nyumpunan syaratna sakitu abotna. Hartos mah pelet mahal ku margi kitu abdi mah terang-terang we ka Aki lah teu sanggem ngajalankeun pelet mahal mah. Hoyong nu mirah we ki sangkan kadada kaduga ku abdi pokona mah asal hasil we nu abdi mah. Kumaha carana naon nu kedah dijalankeun ku abdi? Ading keukeuh menta pelet hayang meunang anu hampang syaratna. Ih da eueuh deui atuh ujang. Ngan sakitu-kituna kabisa Aki teh. Kajaba lamun rek menta ilmu nu sejen upamanya bae ilmu silat, ilmu ngadukun, ilmu paranti nalukeun siluman, ilmu paranti nalukeun sasatuan jeung sajabana. Dan nu kitu mah aya keneh di Aki teh sarta bisa diwikeun ka ujang asal kuat we meulina. Ari ilmu keur ka awewe mah sakitu-kituna nu aya di Aki teh. Eueuh deui pokona mah geus koredas beak kitu tah. Cek Aki Antri tegasna keur. Lantaran moal gampang mikeun ilmu kanu teu pugu. Eta ge geus kawilang untung bisa dibikeun ka ading nyatana mah teu kuat ngayakeun syarat cirining ilmuna beurang. Aduh kumaha atuh nya kinya lah. Dan nu dipika butuh ku abdi mah teu aya deui lian ti ilmu kanggo istri, da bohongan abdi teh teu payu bae atuh. Ku awewe ditampik ilmu nu sejen mah can butuh lah. Keun bae teu bisa ngelehkeun siluman ge atawa sasatuan ge asal lalaksana we ka nyinining abdi mah kitu. Sawios di pasian pelet murah ge dapun hasil anu penting mah ki. Ading keukeuh peuteukeuh lantaran hayang hasil meunangkeun nyinining. Ari eueuh deui kumaha atuh ujang? Naon anu kudu dibikeun ku Aki teh ka ujang teh? Mun pelet murah piraku teu aya deui di Aki. Pan tadi Aki parantos nyaurkeun yen anu tipayun teh pelet awis. Yakin di Aki teh aya nu sanesna kitu ki. Punten we atuh da nyuhunkeun abdi mah. Nah make los-los mah jeung murah ujang. Aya ada liot Aki teh ieu mah ye. Nu mah anu moal anu awis pamita anu mirah kumargi kitu nu awis mah teu kapeser ku abdi teh da abot teuing. Ayeuna mah nyuhunkeun nu mirah we kitu maksud abdi teh kieu da abdi ngarasa yakin yen pelet teh aya keneh di nu sanesna di Aki nyata nu mirahna kitu cek ading. Bari neuteub bangun anu maksa meuni keukeuh menta pelet anyar ka Aki Antri. Sedengkeun Aki Antri jiga nu kapepet omongan lantaran ading bisa pisan mulat meulit caritaanana. Ujang mah bet kawas kana barang dagangan we. Aya mahal jeung murah, ieu mah disebut mahal sote kasebut hese jeung berat ngajalankeunana. Tapi lamun kudu kacumponan bakal mati hasilna. Kitu ujang lain hartina aya nu leuwih murah lain. Gimana nya kumaha tuh carana ki pokona mah lah. Asal abdi mah bisa laksana kawin we jeung ka nining teh. Lamun teh mah teu aya jodona nya keun bae lah. Najan kawin isuk pagi pegat sore oge ceuk paribasana asal laksana heula. Nah, mani keukeuh teuing atuh ujang. Nah bogo pisan ka nining teh. Na teu aya deui awewe sejen. Aki Antri kalah malik nanya. Duh ki lah. Awewe mah pabalatak di lemur Cibonteng teh. Seueur moal kakurangan rek rana rek parawan ge nyampak. Tapi kumaha tuh ki da nu ngait kana pikir mah nganyinining wungku nu ngarengko ngaranna dina hate mangan manehna. Nu sejen mah teu inget-inget acan. Sajabat kitu abdi teh lain kakara sakatiga babu jeung manehna teh. Tapi hirup pabarengan ti leuletik geus nyahokan adat pangadatanana jeung sifatna. Kumargi kitu abdi teh keukeuh we mika hayang ka manehna da yakin bakal hade ka hareupna. Ceuk ading blak-blakan nerangkeun eusi hate ka Aki Antri. Mung hanya kal waktosna ka Bujeng Seep para mitra.